pan kolot baheula mah anak teh loba tapi tidak pernah mengeluh ya. Hok hayo kolot mah hebatna kieu, kolot hiji bapak hiji anak 10 kabeh anak kaurus, tapi anak nu 10 cantang tuh bisa ngurus inung nu hiji. Di WA ge meni hayang obat ge harareseng kedeng moal waka balik majarkeun teh tiison tu berewe inung teh bilang bara atuh cara batur imahna listrikna beasna daharna bapak teh pangmeulikeun samping BHS paranti ka masjid nu 7 juta nu 5 juta mah keun bae da keur bapalin sia mah jelema koret sia ka kolot ngomong ka kolot teteh lain ka batur sia mah kolak we 5 juta ge asa karampogan sia mah. Wajar bapak menang samping BHS ti anak dipake jumaahan panghareupna teu dilaansapna ge ngabret pan kabeh. Si bapak sampingna gining ti anak nu dagang sembako, ti anak nu dagang buah tuh samping 5 juta sakampung euner. Padahal anakna modalna kebonna beak ku anakna teh. Mahal mana sia kebon jeung samping.